Mitra nuju ngadangukeun dongeng nuju duna nyetak neangan Bapa karangan Ki Leksa. Ka sugri kaum dangu di mana lingina nu sami-sami ngabandungan dongeng mugi-mugi acara-acara dongeng di Mangja Official tiasa katampi kalian kabingahan. Mangga nyangakeun bae. Neangan Bapa karangan Ki Leksa mugi katampi kalian kabingahan. Atuh mangja ngaturkeun nuhun para mitra upami hoyong dongeng nu tamat mangga buka playlist Mangja Official. Di antawisna aya dongeng nu judulna nyaeta Jawara Haur Koneng idenya para wargi. Teras aya Jakatarung ya para mitra. Oh nya aya Jakatarung oge. Mangga atuh para mitra dongeng-dongeng sadayana disanggakeun ka mitra. Eta nu di playlist sapertos aya sadayanya. Mangga para wargi janten upami neangan Bapa mah bae ge bagian ka-21 para wargi. Gancangkeun atuh cenah tamatkeun dongeng dengan sakitu-kituna henteu tos seueur. Namun buka playlist Mangja Official engke tiasa milih dongeng nu paros aya di dinya, mangga nyangakeun bae, tamatkeun. Mangga wilujeng ngadangukeun para mitra carios nyambung judulna neangan Bapa karangan Ki Leksa dina bagian ka-21. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca, bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karya Ki Leksa. Ayeuna nincak bagian ka-21. Sakumaha nu kauninga, harita Aryati kaserang hiji panyawat nu dadak-dadakan. Mangga urang sami-sami bandungan hanca ieu dongeng. Kumaha nasibna Aryati? Para mitra kaum dangu, wilujeng ngabandungan dongeng nu judulna neangan Bapa karya Ki Leksa dina bagian ka-21. Sabot kitu para mitra koceak Nyi Aryati ngajeri. Kebeg jeleng suha maluncat ka tepas, panto tengah teu sirikna ditubruk, berai muka. Di imah talag tolog lantaran ti tadi ge lampu duduk geus pareum ngan untung lampu tempel di kamar adina hurung keneh. Atuh cahayana mawur ka tengah imah blus suhama ka kamar hariweus-weus nanyakeun. Aya naon ya? Ih, aya. Aryati teu kebat nyaritana kalah ka ngadeg-deg bari burial bunceli. Awak ngagibrig jiga nu kabulusan beungeut meuni sepak puguh suhama meuni sieuneun jabareuwas deui. Aya naon ya? Aya naon? Ngadeuketan bari mencerong. Di lawang aya awewe pantar abdi, bukna ngarumay, panona bolotot bajuna rawing, beungeutna pikagilaeun, ih Kang, leungeunna rangoas. Bari nunjuk kana lawang kamar ret suhama ngareret kana lawang taya jalma lian. Nu katenya ukur hordeng nu ayun-ayunan katebak ku angin. Nah, ada eueuna naon? Titinggalian wungkul meureun. Henteu Kang. Sidih kaciri ku abdi, tah nangtung deukeuk lawang, panona ge molotot ka abdi. Keur kitu ciak-ciak sada anak hayam di buruan. Rai bulu punuk muriding jajantung ratu, hate pating sareblak suhama bingung anu akhirna kop kana anu, ngelapan beungeut nu baraseuh kasaweran. Gek diuk dina sisi ranjang hatena jadi bingung. Karek geleler koceak Nyi Aryati ngajerit deui, ruk meungpeunan beungeut ku dampaleungeun. Di tilaman ku samping kebat luy nangkup bari ngadeg-deg. Aya naon ya? Ih, aya deui Kang. Ayeuna mah ngalobaan, ceuk Nyi Aryati bari muntel maneh ku simut. Puguh we suhama beuki kaget teu ngarti kana eta kajadian. Da manehna mah teu nenyo nu pikasieun. Nah aya naon nya daeuhna naon atuh? Itu di imah pating jaligra pating polotot. Kang ka abdi, ampun Kang sieun. Kang suhama tulungan Kang. Nyi Aryati beuki parna, beungeut dibuntel ku simut. Ari suhama bingung kalah kasamar polah nenyo adina kitu teh. Jeung aneh di para mitra, sakitu Nyi Aryati jajerita Nyi Sainah mah teu lilir-lilir acan tibrana keur sarena. Kulantaran beki peuting kalah ka beki keung suhamanekan.
Manehna ngojengkang ka pawon tuluy abdas cai nyiuk tina gentong. Geus kitu tuluy salat sunat 2 rakaat. Rengse salat pindah deui ka kamar adina prak maca surat Yasin husu naker. Bari hatena muntang ka Allah Subhanahu wa taala sangkan dijauhkeun tina gogoda rancana. Ditang tayungan tina rupa-rupa balai. Kontan aya sora nu brag-brig-brug ditepas. Laleumpang kawas nu rusuh cep jempling teu aya sora nu matak sieun. Malah aneh deui hujan ge mimiti raat, angin leler ngan kilat anger pating baranyai. Tapi teu dibarengan ku guludug. Malah mah para mitra akhirna mah hujan teh raat pisan. Nu kadenge ukur sora cikaracak ningang daun atawa cileungcang, pating kareclak di pipir imah. Rep simpe Suhama rengse ngajina tuluy cengkat ngareret ka adina. Katenyo bangun tenang. Da ayeuna mah teu aya tetenyo anu pikasieun di imah teh jempling bari ayem. Alhamdulillah doa dikabul nu nyeliburi leungit. Nu ngagoda sirna kumaha rarasaan yat ayeuna? Ceuk Suhama bari nutupkeun Al-Qur'an. Aya berkah Kang. Reug-reug ayeuna mah Kang. Nah naon atuh nu tadi teh da sidik lain ngimpi. Ingetan abdi mah jejeg keneh Kang, can kaganggu ku tunu. Ah geus we lah. Ulah dipikiran anggur mah geura sare. Ieu teh geus peuting sing tenang sing gede hate sarta ulah poho memeh reup ngadoa heula. Tapi teu tunu Kang, paksakeun mangke ge lila-lila mah tibra. Mangga tapi aya teroskeun sakedik, nanyakeun naon? Ari akang wawu jeung si Buldani urang Cisuluk. Teu wawu akang mah. Ngadenge ngaranna ge karek ayeuna. Nah kumaha kitu? Aya naon jeung si eta teh? Suhama rada reuwas sok sieun aya itu ieu ka kulawargana. Barabat Nyi Aryati nyaritakeun kajadian harita basa kadatangan ku Buldani. Nu nyata-nyata rek nipu rek meres ngan untung Nyi Aryati kuat pamadegan teu kaolo jeung teu gancang percaya. Tah kitu kajantena teh Kang. Waduh bahaya. Eta mun rek nipu ka hidep ya. Sing percaya bapa moal jalil janji kawas kitu. Jeung tara gagabah dina ngedalkeun janji. Boro-boro kabatur apan ka anak ge sakitu ati-atina bapa mah. Tapi geus we lah ulah dipikiran. Keun, ku akang rek dibejakeun ka bapa sugan bapa bawuheun. Eta mah urusan kolot urang mah teu nyaho naon-naon. Ceuk Suhama. Nya kitu atuh tapi aya taroskeun sakedik deui Kang. Naon deui? Kumaha pamendak akang ngeunaan bisayeuna? Aryati ngomong lalaunan kawas nu sieun kadengeun ku indung terena. Ah eta mah ulah jadi pikiran da urang mah cicing di dieu ge. Teu nurut teu numpang, teu ngamangan deui. Tapi boga hak nu nyata malah mah nya urang pisan boga hak waris nu utama. Nah make kudu susah da teu ngarugikeun manehna. Sanes urusan harta sareng nu lain-lainna Kang. Ieu mah ngeunaan sikepna nu beuki robah bae benten pisan ti sasari. Oh eta. Nyatang tu akang ge teu geunah nenyok kitu mah. Mana komo tadi mabasa akang karek datang manehna eueuh di imah. Bari ningalkeun nu gering kacida teuing kawas nu ngahajani tah pae. Tapi keun bae lah ulah salempang da aya akang. Hate Aryati teger deui lantaran pamadegan manehna sarua jeung lanceukna. Asa aya batur geusan pakukumaha. Atuh geus kitu mah jep jempe Nyi Aryati pepeureuman sang tunduh mimiti datang. Pabacaan heula rek sare teh Yati. Pek sing tibra akang tunduh ye. Ceuk Suhama bari jung nangtung. Memeh kaluar ti kamar ngaroris heula tulak janela bisi aya nu kurang page. Geus kitu mah Suhama kaluar sut nyeungeut lampu duduk nu aya di tengah imah. Teu diganti ku nu leutik ngahajang ngarah caang mun aya naon-naon sangkan katenyo jelas. Bus ka kamarna goredag ngagoler nang karak bengkang. Panon kucap kiceup neuteuk lalangit lamunan kumalayang ka mana mendi. Rus ras kanucan puguh karuhan. Ras ka bapana ras ka indungna nu geus taya di kieuna malah akhirna mah mikiran indung tere nu robah sikep jauh pisan jeung mimiti. Mimitina ye jiga-jiga rek aya haleungheum di imah teh. Da geus cedeum ti ayeuna, duh Gusti mugi Gusti nang tayungan ka abdi sareng ka dulur-dulur abdi. Kitu deui kapun bapa, kitu ceuk Suhama tuluy mali. Sarena nya ngiji resuku nilep dipake nilaman sirah. Repeureum tapi heserek sare da pikiran kumalayang wae di bawah babacaan ge teu daek husu cus cos ka mana mandi.
Di luar jemplingan jangkrik geus mimiti pating garerit. Pate malanjeng cari cangkas. Sakapeung-kapeungeun sok kadenge sora kutuk ti tukangeun imah kadenge sora cilincang nu nyurug kana gawir. Harita urang Ciboros keur meujeuhna tali brasare hawana haneut. Matak tibra poho kana naon-naon kitu deui Suhama jeung Nyi Aryati. Akhirna mah tali brasare taya nu ngaganggu nepi ka isu. Ngan sajeroning sare Suhama ngimpi nu pikasieun. Dina hitungan teh Nyo Aryati keur leumpang nukangan manehna digero-gero teh teu daek ngalieu. Jongjon bae meningingki Suhama lumpat ngudag adina nya kasusul adina ngaraneg sakedeung tapi teu ngareret-reret acan kalah ngahaja nukangan. Yati reka mana? Ceuk Suhama dina impian. Nu ditanya Malik ana breh beungeut pikasieun panon celong carindak-dak teu daek ngomong kawas nu pireuk. Ku Suhama rek dituyun diajak balik tapi teu kanyahoan ujug-ujug jol 40 jalma. Ngajajar mager Nyi Aryati ngahalangan Suhama. Sangkan ulah nyekel adina, Suhama ngamek popolotot bari tutunyuk nyarekan ka jalma anu 40. Rob 40 jalma teh ngaronom ka Suhama pating polotot, pating burileng molototan Suhama. Malah aya sora huntu nu kekerot nepi ka mata keung patemalan. Suhama unur-unuran keung nyeung beungeut anu pikasieun. Hariwang sok sieun pada ngalegleg, pada ngareweg ku jalma loba. Suhama harita teh para mitra gogorowo kanitah balik ka Yati. Bari ngagupayan ka adina, nya atuh ari rob teh 40 teh beuki deukeut ka Suhama. Puluhan leungeun ngaragamang rek nyeket beung rek nyekek beung Suhama. Di barung ku pating barul burilang matana bolotot, huntu nyengirem menirang eteng. Suhama ngejat tuluy istighfar. Sababaraha kali naneda ka Allah menta ditang tayungan. Ujug-ujug para mitra jebul hiji aki-aki make jubah bodas, mawa iteuk sagede bitis. Eta iteuk diulangkeun ka jalma 40, buriak kabeh nyingrai malah aya nu ngoceak bari meungpeunan beungeut. Aya nu labuh ti totolonyong, aya ge nu ngacuralit cungkir sapada harita. Para mitra kaum dangu les jelema-jelema nu 40 teh leungit sakiceuk robah jadi leuweung ganggong simagonggong. Leuweung hideung nu arang langka ka sabaku jalma. Harita para mitra tatangkalan pating belegbeg nyolocos nunyuk langit. Poe kieu mata keung Suhama nangtung sorangan dua kliuk eueuh batur. Malah si Aki tadi ge ngadak-ngadak niles teu kanyahoan losna. Beuh, edas aing teh aya di mana atuh? Suhama nanya ka dirina dina impian tuluy leumpang sakaparan-paran. Maksudna marek balik ka imahna tapi jalan teu kapanggih. Sakuriling bungkingan leuweung jeung leuweung taya pisan palataranyo caang. Harita hate Suhama keung melang jeung honcewang inget ka adina nu ngadak-ngadak ngiles. Teuing ka mana losna da katutup ku kandelna tatangkalan. Barang keur jongjon leumpang ujug-ujug reup poek Suhama ngajurali tragrag kana jungkrang nu jero pisan. Cerit Suhama ngoceak menta tulung. Keur kitu pantok kamar aya nu ngetrokan kulisik Suhama lilir. Brai beunta adiret kana bilik geus aya cahaya nu maloncor tina sela-sela bilik. Horeng geus carangcang tihang. Ayam jago raong kongkorongok indungna kat-kat kut-kut ngasuh anakna. Ditonggoh kadenge aya nu nutu sora halu kana lisung meni ngalentrung. Astagfirullahalazim kabeurangan ye. Korejat Suhama hudang. Simut dialungkeun rusuh muru pantok kamar kolotrak berai muka. Ana bre hareupeun lawang aya nu ngajanteng horeng bisaina, nu ngarasa kaget dumeh ngadenge Suhama ngajerit tulung-tulungan. Aya naon Suhama? Kunaon bet jeritan? Pokna nanya bangun penasaran. Panon mencerong kana beungeut Suhama. Saha nu jeritan? Suhama kalah kamalik nanya. Har apan tadi kadengen aku bibi teh di kamar Suhama? Nah saha atuh nu ngajerit bibi mah meni reuwas. Itu keur ngagoreng sangu nepi ka poho ditinggalkeun. Alah, palang siang tutungnya. Cek Nyi Sainah nunjuk ka pawon. Malah tuluy ngaleos da ka ambe bau hangit. Suhama ngahuleng mikiran omongan nu jadi indung terena. Lila-lila ras inget breh kacipta deui impian nu kaalaman tadi. Gebeg Suhama reuwas, inget deui ka adina, langsung muru ka kamar Nyi Aryati. Brai mukakeun panto breh adina tibra keneh sare. Ngalempreh dirobah tina asal tayohna can lilir-lilir. Suhama narik napas panjang reug-reug nenyo adina beleger kene.
malah tibra sare teu katara ngarasakeun kanyeri jeung kasakit. Geus puguh kitu mah Suhama ngoloyong ka pawon kebat kapancuran. Teu ngurus mani langsung abdas. Rek ngalakonan salat subuh geus rengse salat ngahulang ditepas. Bari neuteup kaburuan nu baseuh urut peuting diguyur hujan. Tangkal kembang ros mulahe ku angin kembangna ngayang dina tani. Hayam jago nyorok cok macokan siraru nu pating karayap di buruan. Kalakai mayak di buruan cileuncang aya keneh nu nyalangkrung dina loga. Dina kaayaan kitu Suhama mikiran pilampaheunna kudu kumaha ari geus kieu. Rek nungguan nu gering inget ka bapana, adi rek init nuturkeun bapana melang ka adi nu gering. Duanana sarua beratna, sarua pentingna, matak melang jeung hariwang. Mana nu kudu dipilampah ku aing ye, nah balik deui ka bapa atawa nungguan nu gering. Jadi bingung kaya kieu mah lantaran bisaina geus teu bisa diandelkeun. Matak pika melangeun, kitu ceuk hate Suhama tuluy ngarahuh narik napas panjang. Keur kitu torojo nyisaina nangeuy baki dieusi kopi jeung goreng pisang sok dina meja. Geus kitu gek diuk dina kursi teu jauh ti Suhama, pok nanya bari neuteu. Suhama, kunaon ngahulang bae? Naon nu dipikiran teh? Mikiran kaayaan kulawarga nu keur meujeunna meunang tungara. Piraku ku bibi teu kapikir tuh Aryati gering kudu buru-buru diubaran. Suhama ngajawab rada teukeug malah nunyuk ka kamar adina. Kaharti ku bibi oge tapikeun bae teu kudu melang jeung hariwang. Bibi ge sanggup ngurus, sanggup miara da moal ngantep. Suhama jebi dina hatena mah. Ngajejeleh ka nyisainah da omonganna teh teu ruyu jeung bukti jeung kanyataan. Pok deui nyisainah nanya da boga kapanasaran hayang nyaho kana kaayaan salakina. Ari bapa teu balik atuh ka mana heula? Aya naon nu jadi halangan teh naon sababna teu bareng jeung hidap? Ya bi kuring teh keur manggih ka bingung. Bingung mikiran nu jadi adi jeung bingung mikiran nu jadi bapa. Sanyana kuring teh moal lila tadina mah lantaran balik sotri jurungkeun ku bapa sangka nyokot duit keur ngarengsekeun pasualan dagang nu keur kusut. Tapi kuring melang rek ieu teh ninggalkeun nu gering. Ieu Suhama tadi geus dibejakeun ku bibi. Keun bae nya Aryati mah da moal burung diurus ku bibi ge. Kamari mah hampura we, da lain teu ngurus ngan bibi teu nyaho, sugan teh teu gering atuh. Natas di mana atuh bibi mending ngampleng nepi ka burit. Kieu gerajang Suhamanya mate geus kolot, kamari kata rajang panas tiris. Mangkaning di imah eueuh sasaha atuh kapaksa bibi teh ngurus heula nu gering. Dare kusaha deui mun lain ku bibi salaku anakna, tah kitu. Nyisainah ngabohong. Padahal indungna mah teu gering teu sih. Oh gitu terus kumaha ayeuna? Rek bisa ngurus nu gering, kumaha mun indung bibi gering? Tangtuna bibi bakal mentingkeun Nini Sarni moal bisa nguruskeun Aryati. Moal kitukeun bae da mamah teu pati parna. Pasti bakal mentingkeun Aryati era ku bapa hidap bising katanyaan. Ceuk nyisaina ngarah ka pianel. Tapi hate Suhama tetep teu percaya, jempe teu hayang nyarita deui. Atuh nyisainah ge ngahuleng hatena beuki amek asa disapirakeun ku Suhama. Tapi najan amek sakumaha amek oge ari paroman mah tetep biasa, teu aya parobahan. Sabab aya tujuan nu tangtu moal kapangaruhan ku hal sakitu, malah geus rada lila pok ngomong deui leuleuy. Suhama urusan nu gering mah keun bae teu kudu jadi pikiran. Jeung di bibi moal maksa kudu kitu kudu kieu kahidap kumaha karep rek kitu rek kieu oge. Ngan ayeuna pek minum heula bising cikopi ti Ismanten. Jung nangtung leos ka pawon. Suhama teu mali rek kana cikopi teu kabita ku goreng pisang perbawa hate nu ngewa ka indung tere, nenyo dahareun ge jadi teresep kalah ka sararebeg. Panon poe mimiti temong noong tina sela-sela mega bodas anu ngayang di Jomantara. Beuki lila mega beuki nyingrai brai cahaya panon poe beuki bengras. Nu akhirna barasatnya angan buana. Taneuh baseuh kapoyanan katenyo ngebul hawa karasa seger dang daunan aroyag katebak angin. Seger jeung aralus montok pikabitaeun ari sabab loba cai mah pikeun tatangkalan kacida untungna. Subur hejo lemboh jeung marontok. Dina kaayaan kitu Nyi Aryati geus lilir tina sarena. Ayeuna mah awakna karasa hampang, sirah teu balideg teuing. Malah mah bisa hudang gek diuk dina kasur ret kana jandela tuluy didongkang
disurungkeun berai muka. Aryati harita renghap narik napas. Tarang kerung panon melong kaburuan nu baraseuh keneh. Kapoyanan sawareh da sawareh maka iuhan ku kalangkang imah. Alhamdulillah geuning rada hampang awak teh. Untung Kang Suhama buru-buru datang mun teu teh kumaha beureum. Garentes hatena tuluy maksakeun turun tina ranjang. Rada jajari jegan tapi tuluy muntang kana bilik ngarayap ka tengah imah. Brig-brig palupuh di leumpang dina palupuh kadenge ku Suhama. Torojo ti tepas ariret olohok nenyo adina geus bisa hudang sarta turun tina ranjang. Yat, reka mana kade labuh? Kesel Kang hayang ngadaweun, nya syukur kumaha karasana ayeuna. Alhamdulillah rada hampang Kang. Nya sugan we tuluy cager. Aryati harita teh dibeyeng ku lanceukna. Dibeyeng Pramitra. Gek diuk dina kursi di tepas. Sajongjongan jempeng ngahuleng siga nu bingung. Lain bingung ku kasakit tapi susah mikiran sikep bibina nu beda ti sasari karasa pisan robahna. Sanggeus rada lila Suhama inget kana amanat bapana. Red ka Aryati memeh nyarita ngarahu heula ngaleungitkeun ka seungah pok ngomong. Yat ulah katutuluyannya muga-muga sini terus jagjag. Lantaran akang moal bisa lila di imah moal jongjon ngurus nu gering sabab inget ka bapa deui. Nah kumaha bapak teh Kang? Aryati reuwaseun. Kieu yat sanyana mah akang teh ngahaja di jurung balik ku bapak teh. Maksudnya sangka nyokot heula duit keur ngarengsekeun masalah nu disanghareupan ku bapak. Kunaon bapak teh kitu Kang? Aya karugian jeung aya pasalingsingan paham jeung langganan nu geus biasa. Bapak ngalaman rugi kudu ngagantian duit batur. Mangkaning duitna kurang, mun teu buru-buru direngsekeun bapak diancam moal meunang ngalangan deui ka dinya. Jeung deui aya sababaraha urang badegad itu nu ngancam ku kekerasan biasa ka bapak. Lang Aryati ngahuleng. Sirah karasa deui berat melang kanu jadi kolot. Ngan untung kaburu sadar yen manehna kudu miara kasaimbangan awak. Sangkan teu namahan bang baduh kalanceukna. Sabab mun manehna gering bapana bakal leuwih sulit. Atu gancang istighfar neger-neger maneh pok nyarita. Kang Suhama ulah mikiran teuing abdi keun bae da asana mah moal katutuluyan geus beda karasana. Asa harampang ayeuna mah Kang. Jung we geura susul deui bapa rengsekeun kasulitanana. Kumaha mun bibi teu ngurus kaos kamari? Asana mah teu perlu bantuan ayeuna mah abdi ge bisa ngurus diri pribadi da teu nyareri teuing ayeuna mah. Kieu atunya. Ku akang rek ditunggal saeuting deui. Mun engke teu kajadian naon-naon sarta Yati sehat isukan akang rek miangnya. Tapi mun Yati katutuluyan kapaksa moal wani ninggalkeun. Sawios atuh ari kitu mah. Sabot keur gunem catur torojo nyisainah nyampeurkeun. Surah seuri teu nemongkeun goreng hate. Gek diuk dijieun Aryati bangun bunga heunaker. Nenyo Aryati geus bisa hudang nyarita someah pikabungaheun. Perung we ngawadul teu jiga-jiga keur aya kakiruhan. Da Suhama jeung Aryati barisa ngadalian diri teu matak nyentug kana hate nyisaina. Ari nyisaina mah geus puguh hayang meuli-meuli hate. Ka anak terena ngarah teu garoreng sangka utamana mah sieun bebeja ka bapana nu engkena bakal jadi mamala ka dirina. Akhirna poe eta mah tiluan teh teu ka mana-mana araya wae di imah. Geus puguheun Aryati sasat keur gering tapi kawanci sareupna teu aya naon-naon. Matak regreg kana hate Suhama, matak bungah pikeun Nyi Aryati. Malah katenyona beuki jag-jag Nyi Aryati teh sarta geus daek dahar sagala rupa. Peutingna berkah teu aya naon-naon atuh beuki teger we hate Suhama teh. Nu akhirna putusan panceg jen isukan manehna rek ilit nyusul bapana bisi Haji Marnadi ngarep-ngarep. Kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh Suhama geus dangdan. Nyi Aryati geus hudang da nyaho yen lanceukna bakal ilit. Sanggeus sagala rupa tarapti Suhama amitan ka Aryati jeung ka nyisaina beral miang bari mawa duit sakumaha ceuk papatah nu jadi bapana. Nyi Aryati mencerong ka lanceukna nu beuki lila beuki jauh les ngiles dina pengkolan. Nyi Aryati narik napas panjang hatena rada keuheul bisi rada keung Pramitra. Bisi engke aya naon-naon deui.
Geus Yati teh kudu mencerong we kanu ini dangke ge bakal balik deui. Geura ulin anggur bang berangkeun ka nyeri. Ulah diogot teuing matak tamah parna, ceuk Nyi Sainah ka Aryati. Henteu bi teu ngogo ka nyeri abdi mah matak buru-buru hudang ge. Ngarah teu nyeri teuing awak. Tema Nyi Aryati teu pati genah ngadenge kitu teh. Nyi Sainah ngaleos ka pawon ari Nyi Aryati mah diuk ditepas ngahuleung ngumar lamunan. Mikiran nu jadi kolot bisi kumaha onam di panyabaan, tapi percaya kalanceukna nu baris bisa mantuan kana kasulitan nu jadi kolot. Para mitra kaum dangu, kocapkeun panon poe beuki luhur hawa mimiti karasahan. Urang Ciboros geus laliar deui ka tempat gawena masing-masing. Malah Nyi Sainah geus sabaraha beurang mah liar teuing ka mana da teu bebeja ka Aryati. Kira-kira wanci pecat sawen, jebul teh aya dua lalaki marake baju hideung. Calana komprang nu saurang nyoren bedog pasren nu saurang deui ngajingjing congkrang. Didudukui cetok barang gop ka hareupeun imah reg duanana eureun nu kumisan uluk salam. Sampurasun. Rampes, geuning Madmad Sori. Mangga Mang Madsori lingih Mang. Mangga Neng, kalacat nu mangaran Madsori unggah. Cau ngajak sasalaman ka Nyi Aryati. Dituturkeun ku baturna nu mawa congkrang. Memes sasalaman nu heula congkrang deukeut lawang geus kitu gek dariuk dina kursi. Ari Nyi Aryati rada reuwaseun kadatangan semah teh sok sieun aya nu teu beres deui. Punten Mang, abdi teh meuni asa reuwas. Bade aja pikeun saeunaon eta. Abdi mah palaur ningal bedog sareng congkrang bangun seugeutnaker. Teu kena reuwas Neng. Damang mah moal ngareuwas mau bedog sote pedas si sawah we nebot cai. Ka mana tuang Rama? Madsori kalah kamalik nanya. Nu mah witos 5 wengi teh acan muli. Oloh. Pantara lami biasa nama aku mah atunya. Madsori ngareret ka baturna. Nu direret ukur ngiceup panon melong ka bilik tukangeun Nyi Aryati. Paroman kawas keur boga kakeuheur. Pada ai pikir saeunaon Mang, mangga we saurkeun manawi tiasa direngsekeun ku abdi etang-etang wawakil pun bapa. Nuhun ari kitu maneng. Nanging dasarna urusan hidup ieu mah sarta moal bisa direngsekeun ku hidup. Kena langsung sareng tuang Rama. Upami kitu mah sawios urang sangeukeun ka pun bapa. Kumaha Majid? Madsori nanya ka baturna. Nu ngaran Majid, bejakeun we ngada buru-buru copong hate teh. Kuring mah penasaran mun can ngedalkeun ieu perkara. Kena eta aya bapada ge hitung-hitung narates jalan we langan. Majid degeg nyaritana. Gatuh, kieu Neng Yati mang teh ngahaja pisan buge. Malah geus di kamari niat ka dieu teh ngan aya halangan. Ngomean heula tamakan balong nu bedah, da penting kamari cileungcang gedenaker. Madsori ngaraneg heula. Lung miceun kuntung kaburuan. Muhun abdi ge keueung waktos hujan ageung mah nanging kumaha maksad Mang teh atuh? Aryati geus teu sabar. Ari Neng, uninga ka sawah di Cilutung. Terang. Eta teh kieu Neng, kapungkur sawah teh kagungan Baloheng. Diical ka Haji Bakri lajeng digaleuk ke tuang Rama. Ari wates-watesna teu dibeberes, margi basa jual beuli teu disaksian ku pamarentah desa. Kabenak sote ayeuna basa sawah nu kalereun nyaeta milik Jang Majid. Diical ka urang Cigunung. Nyical teh 100 bata, pangaosna 10.000 sabata. Nanging ari pek diukur teh ngan aya 80 bata, jadi leungit 20 bata. Tuluy ku Mang dipaluruh babarengan jeung Jang Majid. Horeng si mana horeng kakait ku sawah kagungan tuang Rama. Rupina bae kirang taliti basa ngagaleuh ti Haji Bakri. Da ical galeuna gagabah teu lapor ka desa. Tahina maksad Mang sareng Jang Majid bade ngabadanteunkeun perkawis wates sawah. Da tetep nu 20 bata deui teh kudu beunang ku Jang Majid. Sabab Jang Majid kawiwirangan kudu ngagaleuh sawah, manggaling artos beres barang kirang. Tak itu maksud Mang teh Neng. Da atuh gebeg teh Nyi Aryati ngarenjang, bakat ku leuwas. Ari lantaran bete puguh ngadon ujul-jol anu mawa pikiraneun, sasat nganterkeun kasusah ka imah teh urusan jeung Buldani can rengse geus jebul jeung Madsori sarua pikabingungeun. Waktosna see para mitra sadaya. Rupina dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Kileuksa. Mudah-mudahan acara ieu aya mangfaatna kanggo hiburan pangbeberahmana.
pilih kirang nyugemakeun dina mangdugikeun ieu dongeng hapunten nu kasuhun. Mangga para mitra wilujeng kantun bae permios.